أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ikir cerita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir cerita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang baik daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon? Ya, ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Kurang boga toko, kurang boga warung, orang boga material, kurang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ican kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema bikulli fajin ami itu berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparintah bagi sunagung ing ladzi kadu amal walakinnahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi fi du'ai ilaiha ing dalem ngadua ladzi ilaiha maring dunya fa wadana maka ngerahakeun sunagung ing ladzi fa bazaru maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil
lamun ngusir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan ngusir wazajri lan gayal hasma kang ngelel ya kalbu yudni ulisana tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au intatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi yalas maka ngelelkeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlah tasyarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal lahun lahizan tegese lahizan alaika ngelelkeun dalilan dur kang hinabi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen seja iku atasybihu yarupakeun fil wadi wal khisati ing dalem aswari wal khizati tegese aswari bi qarinatil fa'il musyirati kalawan qarina fa kang nudukeun bitarat bima ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama goblah ing atase barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa bi qarinati qauli lan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tane wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabubi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ingatasi yahudi la'annahum manawa yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya yahudi tadabbaruna tegese mikir ya yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun ya yahudi kabeh sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yuzlimun Allah alam bimuradi zaiku sa'ala alaina masalah masal tugai zaiku sa'ala alaina masal bisa tegese sa'ala alaina masalah pana masalan sifatan al-qaum utawi kaum ay masalul qaum tegese sifatan kaum alladzina yatawaka kadzabu kang pada ngagorokeun ya ladzina kadabi ayatina kalawan sakayat ingsun agung wa ampusahum kanu lan ing pirang-pirang awak ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakdziri kalawan ngagorokeun bitakdzibi kalawan ngagorokeun nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kahebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna
otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh tita ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina. Nyana titah dakwah di Israel. Tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah. Poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigasle Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting gunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar gana tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna sagede bakul cilaka. Masya Allah sing hararade ieu ayat bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafa'nahu maka niscaya kaulah ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung si hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafa'nahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu diberi ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran
dibere hampang teh dibere hampang penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah manukos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae mun sia mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tak urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok tah mah kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu daun jerona ieu unti resep ngadar papais teh resep ka untina ngadar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu komo teman ieu lamun dibaca sekean warung maju tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada jangan minta ka Gunung Kawi ge atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh ai sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa azin pinasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah kiai sabaraha ngawirida eta mah urusanna khususon atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi wah cenah kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar da cenah bareng kieu mah teu nyaho nusul sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahal teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batu
wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Eta udah mulai ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa na kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji diberi paham Gusti Allah, sagesa paham dek ngamalkeunana, balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir, diberi hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama, aya duitna mah dikiriman di dahar. Mulai tah rada tigeus setik tah, palesan setik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep. Kamari mah ya kiriman, ira kiriman. Nah, mulai guys. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping, masya Allah, horenganan Golkar mah balager jadi nanti ya. Ih sekali ngaguriwalna, mantep jasa. Aju kuyana di penta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok, tolol sama Kiai Gos. Lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu mikir goblok berapa? Mukos gitu bah. Telepon Allah. Nuku ditanyakan. Emang kiai nyaho? Ya tulah nanya kain. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbil nas. Eta telepon Allah. Sok gerage baca. Nembalan Allah ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai. Ai jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten-punten nyari aya telepon we. Ge we. Wah, teh ku galedeg gitu teh jelema. Wah. Bloon. Urang hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah. Kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa, teu kuat. Masya Allah. Nada. Udah ada tak? Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal.
8 jam masih kene kekesek kene. Panglima Jenderal saruat. Hitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae. Masih kena gegesek kene. Kodan tetep sebenarnya puyeng. Aya tahajud isuk dibawa ke rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kene jaga lebih kana deh coba eta pekelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bage moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manapati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nya ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji nah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sanyata zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngala wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikieuan Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai
saminggunya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae koceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa mas 50 ada air enggak belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Geuh, lamun datang ka dinya aya cahian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya bocah nah lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber karuas. Slek dieun sumur plak aya lah 7. Dititip kunyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipadana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos dari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji elos eta ge nanggo si Allah. Terus sia masuk kaju kasinggung lain. Urang mah kun laon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta. Salat mah asli mah. Nah, tah salat kos kitu mah mah bupati ge kos kitu, gubernur kos kitu aya keur salat. Kabehan santri ge kos kitu kabeh tah mah salat jajabur tah kos eta. Salat jajabur tah. Salat mah asli mah lain gitu, salat model Kanjeng Nabi. Nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem diuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku dudu gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah gimana negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu ca dirina bae ge zolim atuh ngomong ka batur
Ulah sok ngomong itu di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekana daya teh padahal seros ya mah tuh ku pangeran gitu ngartinya nandek adil di mana tuh jang diri ge zoliming zolim atuh komo jang batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima di dieu tuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngersakeun cek Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebatna biha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi le Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mah mala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagaan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang guan kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan bae waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah
Jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari halalkeun. Ji, kan luga ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa, jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia, bersandinglah jadi mu'i lah, depaglah dan lain sebagainya. Silakan, tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu taman kos gitu. Ngajual ilmuna. Jadi cenah kiai lamun jadi mu'i lain-lain mu'ina sia. Korup-korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi. Hurung. Lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu kumaha ku ari mu'i mana ku ari mu'i teh ya Allah. Mu'i teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu. Masalah urang boga mu'i sebagai filter. Geus atuh agama teh ya, ieu teh ya kitu melalui pintu mu'i sebagai toser jang ka pamarentah. Kuari mu'ina geus polusi di jerona. Erosi kabelah dieuna. Teu pernah aya dengungan-dengungan mu'i urang teh kuari. Daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar saya ngomong orang orang di jero nama atau lain nek caritakeun agama mu'i teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya. Ieu maka caritakeunana baik anu dimu'i ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattabahawahu tigas leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawahu induk dunia mah maupun di modern nya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah tah anak sulungnya anak mah anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jana mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei aturan kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrina ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bae lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nya tah sabulan 2 bulan mikir nya dua jeung isya
Wah, pesantren salaf bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masya Allah. Enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Dah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu salat tasbih, boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilem. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tilongnya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Pareng nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa. Pamere pemerintah, pamere tokoh, akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas. Sifatan jelema model ban lambin bahoro ma eta percis okos anjing. Masya Allah. Kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna. Kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li an lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan. Akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sakamana maksudna dunia. Di ondangalium maksudna berkat dunia. Silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae marah malah. Ngegel bisa. Tadi nasehatan ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teteh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ke pendopo dunia maksudna, diundang ke bupati dunia maksudna, naik ke panggung dunia maksudna. Ge henteu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere. Maksudna eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mampu ngadengetin nu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudna. Aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye. Sedih amat.
sedih amat, hina amat. Di dadana ayat Quran, di otakna ayat Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat. Cicing kieu mah. Ngadoakeun umat. Can bisa salat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasihatan. Ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasehatan. Sanu daek. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ka Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan aja pan halaladir tau polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah urusannya diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ieu. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya nu ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Ieu teh hayang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ya, kitu bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalenar. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya ilah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing nyelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana hanana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teu ngaji ka henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teu ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nya. Embung bae aing mah. Wih, pancen nyaho pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter ngeunaheun ku ari mah teu ngeunaheun. Hei,
nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba kana teu sian teu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sian teu digarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisaeun ku sebab naon teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut deui dulur barang mah ayo sia teu ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjingnya kos itu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana Famasalu tapi jakeun takanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel liantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nyana seakan-akan nyana keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji deh Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا sifatan-sifatan etalah nu tadi diceritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur
ayo minun engkenya na bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Eta dunia maksudnya supaya mantep. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus, sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB wuih anjing bapana ieu mah PDI cenah beu uana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuk ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah kabeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang tadi kersaning Gusti, urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura ge. Renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah. Sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga. Nu ieu di imah bae embung pae
tinggal nunggu sabar tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi tengah hargaan ke agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kena paeh di akhirat tak berbeda mungkin. Masya Allah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakterang hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin diaku makin nutup. Mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali tengah aku jadi kiai. Tengah aku jadi kiai jeung tengah aku tukang ibadah. Ai urang mah Masya Allah dipamer-pamer. Aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak. Masya Allah rada nyeri ya.